Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Bisna ya di mana saja berada. Jumpa kembali tentunya bareng si Kasep Neponi bertujuh memasukkan Asia Tenggara. Teh ada Upi gak pakai L ya. Dan juga buat semua sahabat Epi di mana saja berada ya. Lujeng wayak yuk. Susana tekat lungan Angka butuh loba tapi kegalaksana Ese gawe jeung ese karena usaha Gara-gara nakar usum karena harapan di zaman ayeuna tansara ku si corona tapi kata boga duit saperak ke pamajikan kita ramere kerjakan budak kita dibere eueuh duit saperak naraki hutang mani ngabing hirup bekirung sing apa ayeuna geus kieu kudu kumaha kapan ayeuna teh ketusuk corona kudu cicing tong mana-mana ayeuna teh usum PPKM Aku kakek Manawi halo Lujeng wayak yeuh Aku sahabat Isma sadayana Lujeng wayak yeuh setan pasti kalah, corona pasti kalah, apa? Gusti anu maha suci, iatkeun ieu cobi. Harapan di zaman ayeuna sangsara si corona. Saperake apa majikan kita mere kerjakan budak kita dibere eueuh duit saperake naraki hutang mani ngapi hirup bekirung sing apa ayeuna geus kieu kudu kumaha geusan laguna lagi gue semangat katanya setan pasti kalah corona ge pasti kalah gitunya mudah-mudahan kahibur gitunya untuk mengisi kekosongan saja ya mudah-mudahan buat semua sahabat Bisma di mana saja berada dan juga semua sahabat-sahabat Ebi sehat selalu ya selalu tetap semangat optimis gitu ya walaupun sedang PPKM. Mudah-mudahan buat semuanya tetap sehat dan salam sejahtera semuanya. Oke?